kayu agung babar wete sami rempel godonge rempel sami pang-pang sekar mekaring galike andel si pandanaro Kresna nyampir Gatot Kaca anu nuju milarian musuh kalayan diuningakeun ka Gatot Kaca yen kajadian layang jamus parantos benang deui ku pihak musuh aya kajaba sara sareng katang tosanana pikeun mungkaskeun ieu pasualan Intang ti ngalayan Semar Badrana aya Astra jingga dawala bingah atupun kitu deui Dewi Siti Ragen deres nalagareng kabungahan jeung kabagjaanana teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa ieu ge ku sumpingna ieu Prabu Batara Kresna kali Gatot Kaca gareng ma tingali geningan dunungan parantos sumping buru-buru pencit hayam Allah neng bagiakeun dunungan atos makan tun di kulub di pais reng nanging jeroanana mah keur areng empek teu naon karesep Kakang Semar deting panutan kalbu punjungan kaula semakeun kaula dama-damaeun kaula Kakang Semar Badrana ya nyiar-nyiar pikamelangeun kudu kumaha atuh kaula ikhtiar gareng mangga wilujeng sumping dunungan Gusti Batara mah bener tuh bapak nuju ulah tarik teuing keur tibra aja bisi kagarulah mangkaning karek ayeuna tibrana tereng ulah bari pindah ka atuh wengi ge geus ulam sakalian pae jeung ngaripukeun wae mah lo aing mah ngahaturkeun semakaturan rawuh Gusti nuhun ditampi Aceh Damang aya kibar nanging ieu kumaha pun lanceuk kaula nun deudeuh teuing
kalau resana ayeuna dinten ieu jam ieu tiasa sote kulem ngaturkeun semabaktos Gusti reng nuhun reng cager sae juragan diantos di kamari ngan karek bieu pan ngariung ngumpulungna ge duh leres ieu pun bapak kulan kedah kumaha ieu ai bade di ruang dah masih kena aya napasan ku abdi teh geus lebih ka polos gitu si garek duh dulungan juragan anom ngahaturkeun semakaturan rawuh wa istri nuhun wa reng duh kan sembah kapiatur kan nuhun reng kumaha reng nu mawi cisim abdi teh ieu teh nete semplek nicak semplak ieu bapak gering tatanen paren tuh ka ala 2 hektar tuh ka ala nah nya di ala we kudu bogana TGT ingat wae joy iya pun bapak untuk damel nyanyautan mas iyo mastakana dina jurung mas iyo socana bola ketuk iya beki dia beki bare ngene awu kae ngetan kabeh geus naon kali oge rek pae mah geus ente barang jingjing barang dupi kunanak dawala aya semaka pihatur mah nah dititah teh maneh teh menimba nyeri beheul sosongeteun ya rumaos mah seueur kajadian marupana teh hirup teh semplek nicak semplak kumaha bakeun tong diganggu keur tibra alhamdulillah mulai nyerina kirang penting dikesakeun ya reng Kadieu sia nah sia teh kaos lain kalanceuk ke kaing teh heuh aing mah dititah teh mending ngulet lain ngulet meureun manggi naon sia di jalan lila-lila teuing hampura reng loba kejadian itu temurukan teh teu kabeuli teu hayang martabak teh kasaha me ape duitna teh kasih goblok dicepot masalah deui Pak semua kapihatur kan nuhun jang ieu bapak mah tibra sare jang tong diganggu wah nah sia tuluy Jok si dewala duit beak kusia untuk dibulikeun kana martabak lain no si dewala ngadukun wae ya diuk tutup pasya mung deukeut jeung ku si garing mah dalam mana hampang leungeun heeh si katuna hersai jang keun bae entong sieun entong reng ada keuna disuguhan tamu mah halus saya disuguhan mah cai kopi cai teh bae mah geus entong reng entong ieu kudu saya aya we saya aya da salira ti itu teh kada teh hanaang ih atuh tong make jeung kudu dipasyakeun kitu ini buru-buru da hersai goreng-goreng bulu hayam goreng goblok naon sia teh neueuran aing wae kitu tadi dam-dam tuluy ya sia teh heuh sia atuman goblok si cepot disiksa di pipir kelakuan sia teh mah tara ngalawan ku si gareng mah sieun jalan tarangeus lain tara ngalawan aing sia teh sok kabongohan teh aya yang keur hees nih
nyawa-nyawa aing jadi gantung di luhur. Cek kaulanun Gusti. Berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak kok kasumpinganana semakaturan rawu. Nuhun aceuk nuhun. Aceuk mah teu dikersakeun kaula mah jag-jag kaula nuhun. Nuhun wa leres. Wilujeng sumping juragan Anom. Wa nuhun. Kumaha ieu pun lanceuk dugi ka kieu na Gusti Batara nyuhunkeun pitulungna kapalaina teh dilayat kaula nuhun. Kaula parantos dongkap ka dieu ayeuna. Kaula dongkap wa Semar. Keun. Hawatos keur tibra. Leres. Rumawi nembe jam-jam ieu kaula nun tibra kulemna. Moal mak koma. Ya, bilih koma Bapak Pak hapunten abdi. Nya. Sabar lah, sabar. Sarareha ge bakal ngalaman ieu kajadian nu sarupa kieu teh. Ngan sarana beda-beda. Sumuhun kula hapunten tina dosa naon pun Bapak dina waktos sasarengan kapungkur bilih kasinggung. Bilih nguciwakeun dina salebeting abdi pengabdian boh ka nagara boh ka bangsa kulan. Ya dihampura doa. Lah dihampura. Nuhun agan. Ulun kumaula nya. Tadi nama pun Bapak teh bade diasuransikeun kulan. Nya nanging da di mana artosna atuh? Nya yarakeun sadaya-daya kaula nuhun kedah kumaha ieu pun lanceuk dilanongan mah dilanongan seueur nu ngawartosan sadayana dilaksanakeun nanging daya perobihan pisan kaula nuhun. Sadayana oge daya nu mati cenah kedah kubodogol cau. Satanggungan ku abdi di Allah. Dipeureuhkeun nya dibebek ku abdi dia angge balur kasadayan dipopokan nya kalah jiga jomi kan karena naon-naon dibalurkeunana ka tatangga deukna mun sempet keneh ya di Bandungan deh didangu teh ngadena tulah Gatot Kaca ulan ba wayahna sanajan keur tibra ka Kang Semar pindahkeun ka mana wa dibelah ditu tadi katinggal ku aya tangkal kai anu gede tau saranekeun dinya cenah kapoe ieu kadegan pun Bapak mah kulan bujeng hingat seun dicanak kitu ku abdi katoya pananganana ge ngoceak teh aing nuju karaos teh dalinu sawak-awak panginten ya yang cageun mah wayahna we meureun ngiringan gua sok aceuk kaula nun bade dikumahakeun keun urang lanongan ku kaula nuhun kaula nun Raka Batara nuhun mangga susuganan atuh mah maksudna geus heula cai nya tetap engke di mana parantos damang panginten wayahna we ku cai haneut ibakna mun bisa sangkeh we ku hidup disangkeh we sae mangga sangkeh teuing we yang patelalinu naon ieu teh wayahna we alah tong dicabak jadi jang alah ujang
Pak, jangan Pak. Cicing dek di ubaran pot. Cicing dek di ubaran. Tak kok keciakan. Oh di pangku dan nyeri meren. Tinggalikeun bapak aing pae ditinggal gatot kaca ku aing. Terus nah teh. Heuh aing mah. Aya kanya ka kolot. Aya omongan Gitu wae. Tinggalikeun aing mah teu ngeunah. Bina-bina teuing.